Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Langkung tipayun urang sami-sami muji syukur ka Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat oge karunia-Na. Alhamdulillah dina saah ieu urang sadayana tiasa sumping, tiasa hadir kana ieu tempat dalam rangka undangan Sahibul Bait sakulawarga. Kalawan mudah-mudahan sumping nasing janten amal ibadah nu ditampi ku Allah, amin. Salawat rawu salam urang sami limpahkeun ka junjunan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alimil ulama, para masaihil kiram anu nampak hadir, anu sangat kusim kuring dipihurmatur dimuliakeun. Aparatur pemerintah anu sami hadir, nu sami kusim kuring dimuliakeun. Sahibul Bait sakulawarga nu ngahaja anjeunna nembongkeun tawi syukur ka Allah Rabbul Alamin anu dikaitkeun kana salametan akad nikah nu sangat kusim kuring dipihurmat. Bapak-bapak miwah ibu-ibu hadirin kaum muslimin anu sami hadir nu sangat kusim kuring dimuliakeun. Alhamdulillah dina wengi ieu urang sadaya tiasa tepang, tiasa silaturahmi khususna kanggo diri abdi, umumna kanggo kaum muslimin. Oke, alhamdulillah dina sabada leubeut sasasi ngalaksanakeun ibadah saum. Teras kamari diakhiri ku salat sunat Idul Fitri, bahkan dengan ibadah-ibadah yang lain ku urang dilakukeun. Dina kesempatan ieu simkuring nyangakeun silaturahmi oge hapunten anu disuhun tina sagalaning kalalepatan. Ceuk paribasana dohir batin ageng alit nu karasa nu teu karasa, mudah-mudahan sadayana sing tiasa ngabebaskeun, amin. Sabab teu aya dihalangan kanggo urang iwal ti dosa nu aya ta'aluk jeung manusia. Ari dosa nu langsung ka Allah mah teu kudu bebeja ka batur, cukup jeung Allah. Cukup ku ngucapkeun istighfar, cukup ku hate moal migawe deui, cukup ku hate ngalaksanakeun langsa. Tapi lamun dosa nu aya ta'aluk jeung papada manusia teu cukup bebeja ka Allah, teu cukup nalangsa ka Allah, teu cukup istighfar ka Allah tanpa bebeja ka jelema nu pernah disakiti ku urang. Tumawi alhamdulillah bingah urang sadayana farantos silih hapunten. Sok sanajan di daerah nu sejen masa salaman teh ulaheun. Jadi likum-likum sabada Idul Fitri teu aya musafahah bubar we. Gitu. Tapi di urang mah alhamdulillah
masih kene berjalan. Hiji kabudayaan, nu kadua aya tugas ti Rasulullah. Mi HP entong dikantunkeun. Kantenan bojo kanu janten caroge. Cecekap dicium tongongna wungkul panangan teh mun bisa mah balikeun jeung dampalna. Kahiji aya sifat ta'aduban. Nu kadua aya sifat takriman, ngagungkeun jeung ngamuliakeun oge adab tata krama. Nu janten putra kanu janten sepuh, nu janten bojo kanu janten caroge. Urang sami-sami sateu acan sim kuring ngiring sasangem dina ieu waktos. Tapi jana mah ring ngaji dinu kawinan mah tong peuting teuing. Jam 8, jam 10, akhirna jam 11 kudu bubar. Da karasa pan ku urang baheula anyar kawin neuleuh jelema teh amek can baralik teh. Nyameureun sarua we batur ge da jelema kos urang. Urang sami-sami anterkeun ieu dua mempelai. Mudah-mudahan anjeunna ngalaksanakeun bahtera rumah tangga sing kalebetkeun kana kriteria rumah tangga sakinah mawaddah warahmah amin. Sim kuring rek mafarinan modal khususna keur dua panganten umumna keur urang. Hayang nepi kana derajat sakinah mawaddah warahmah teh moal nepi mun seuk teu nincak opat tete. Teu nincak opat perkara. Nu kahiji niatna sing hade. Sabab salah satu amal ibadah bangsa dohir teh adalah pernikahan. Bari beda ari nikah mah. Lamun salat berlaku di alam dunia, di akhirat teu aya salat deui. Lamun puasa berlaku di alam dunia, di akhirat teu aya puasa deui. Sugan jaga teh wahai kaum muslimin nu aya di surga puasa henteu. Sabab puasa berlaku di alam dunia, di akhirat teu berlaku. Kantun menikmati ladang puasa. Di alam dunia zakat berlaku, di akhirat teu aya zakat deui. Kantun menikmati ladang zakat, kantun merasakan kumaha siksana jelema nu teu zakat. Tinggal sakitu. Ari nikah mah berlaku di alam dunia, berlaku di akhirat. Naon sababna pangna nikah berlaku di alam dunia, berlaku di akhirat? Sabab nikah mah teu sakabeh jalma pernah nikah di alam dunia. Lamun jalma nu teu kantos nikah di alam dunia ngadakwa ka Allah, Gusti abdi baheula hirup di alam dunia teu ngalaman nikmatna dunia nikah cara batur. Padahal abdi teh geus kaditunggeus ka dieu. Jajampe mah jajampe, syariat mah syariat, tapi Gusti teu mere jodoh. Rek ngadakwa ka Gusti aya Gusti awewe di dieu meureun kitu pertanyaan. Kumaha dawuh Allah balatak. Nu mata kami ngahaja ngadamel bidadari teh hiji keur lalaki ahli surga, kadua keur lalaki nu jomlo kaburu paeh. Nya teu kantos gaduh caroge tapi asup ka surga tuh pilih ku anjeun. Pangsa eutikna 70. Bari aman teu parasea. Jadi nikah mah berlaku di dunia, berlaku di akhirat. Nu mawi entong nyeri hate lamun di dunia teu pernah kawin. Ari teu laku mah beunanya tong nyeri hate. Nepikakeun aduk songkol komo nepi ka nyokot tamang marek ngagantung maneh. Nanaonan kitu. Da eta mah ibadah anu berlaku di ditu berlaku di dunia. Sabab nikah asalna ti surga, engke ge di surga aya pernikahan, malah bebas di surga mah nikah. Rek saha wae top kumaha anjeun. Nu penting ulah nikah ka anak jeung anak ulah nikah ka inung. Sakitu nu dilarang di surga. Pamajikan batur teh ka surga sarua pada aya di surga bisa ditikah bebas ari geus di surga mah. Di alam dunia mah pan teu meunang haraman hirimin kanu batur. Sok sanajan beda ningali jukut tatangga mah ketempona gomplok bari hejo. Nempo pamajikan urang mah celetre menikakeun siga jukut nu disemprot. Ceuk sangkaan panon padahal dina pada intina mah nu urang ge ku batur demplone katempona mah.
ngan kitu pan ngahaja gogoda keur urang. Numawi kulantaran nikah termasuk ibadah, setiap ibadah ngagunakeun tergantung niat. Numawi saur Kangjeng Nabi innamal a'malu biniyati kahiji sim kuring rek nembongkeun tete nu kahiji dina rumah tangga sing hade niatna. Naon sabab bangna kedah hade niat? Sabab teu sakabeh rumah tangga jelema boga niat karena Allah jeung Rasulna. Da aya jelema niat rumah tangga lain karena Allah jeung Rasulna. Cek budak ngora teh usaha kaditu kadieu aing capek, kaditu kadieu teu meunang duit, kebetulan aya erek rana kaya. Keun rada kolot saeutik mah. Tinimbang kaditu kadieu usaha bangkrut ngala duit hese, mending ieu dikawin ku aing cek jelema teh engke di mana geus sataun saeta paeh warisan ka aing, ta eta mah salah niat. Matak teu saeutik lain awewena nu maot kalah salakina nu maot. Naon sabab bangna kitu gobet niat. Da teu saeutik anu rumah tangga niatna karena bogoh hungkul teu karena Allah. Dari bicara tentang cinta mah tentang bogoh da teu salilana cek barudak ngora tidak seabadi. Beda jeung nu dibayangkeun ku urang baheula. Seandainya kita berdua naik ke pelaminan laksana dunia milik kita berdua poe eta karasana berdua teh. Sabulan 2 bulan kaditu mah da geus robah pamikiran jeung kenyataan teh. Nu matak nu anyar disebut bulan madu ge geuningan cek bahasa batur. Penganten disebut bulan madu. Araramis da mimiti meujeuh naon sabab sopan santun salaki, sopan santun pamajikan, mitoha nyaah keneh, tempat sare rarapih keneh. Meujeuh disebut bulan madu oge, kasurna empuk, sprena weuteuh, bantal kiri kanan, tengah-tengah make guguling, rek sare disemprot ku minyak, salaki asup ka jero maca salam, pamajikan di jero ngajawab waalaikumsalam, red kana risbang dihanap aya bakakak, ningali ka luhur bakekok. Napiraku make kudu nyebutkeun lain bulan madu. Sakitu araramisna tapi eta teh lain bulan disebut lain tahun disebut bulan sabulan 2 bulan madu kaditu nama hampedu pait nu matak ceuk nu nyalehkeun teh akang kibesan titipe ieu murang kali teh tong dianggap mantu heuh ceuk mitohana ku aing mah dianggap mantu rek dianggap anak ameh teu hese nitah panari kaminantu mah pangera-erana pan urang teh kumitohanya. Matak dina poenan lebaran maksakeun ke nganyang eta teh lain rek mulang jasa teuing isin we upami teu sumping. Dan nu dipika era ku urang teh kahiji inung bapa, kadua mitoha, katilu guru pan eta teh bapa tiluanana ge. Ari guru bapa nu mere ilmu ka urang nu ngalempengkeun sahadat, nu ngalempengkeun Fatihah, nu ngalempengkeun jampe salat nepi ka bisa maca Quran di papatahan teh pan ku guru eta teh bapa disebutna. Mujeunna mun datang lebaran dihormat ku urang sarerea da eta teh bapa urang. Man alamaka jalma nu mamatahan anjeun eta teh bapa anjeun, wajib dihormatkan tenan, luar biasa wajib dihormatna. Nu mawi jeung guru masuk isin datara baji gah sila ge abdi upami nyampeurkeun ka pun guru tunggu le kieu teu diketrok mah teu cangkat. Naon sabab gede jasana nu ngajelemakeun urang teh guru. Inung bapa mah ngabijilkeun teh jero beuteung gubraga dunia malah teu kungsi ngadanan acan, teu kungsi mamatahan tah sahadat, tah ieu jampe salat, tah ieu usoli, tah ieu nawaitul wudu'a, tah ieu nawaitul ghusla, asa teu pernah kitu sapalihna mah nu mamatahan kitu teh guru nu matak badag jasana amprok jeung guru teh da isin atuh. Kacida teu ditakol mah teu cangkat. Saha guru urang teh ngusok di ajian we ku urang. Bapak jadi santri saminggu sakali dina waktu mingguan, ibu jadi santri disebut santri mingguan. Eta teh santri sarua. Ngan santri teh aya nu beurang peuting cicing di pondok, aya anu saminggu sakali sumping ka madrasah, aya nu sabulan sakali sumpingna ka masjid jeung ka masjid taklim. Eta teh santri kade. Sing upama jeung sing ngahormat ka bapa alias ka guru urang. Mun teu kitu kawalat hirup cukup. Nu matak hese rek magarna teh.
usaha banting tulang gidi ka kidul gidi ka wetan ka ditu ka dieu tapi barokah teu nyampeurkeun ngan kurang jeung kurang hirup teh rek lebaran batur mah bunga ieu mah kalah pasea jeung pamajikan barokah teh naon sabab bapa nu kahiji tah teu dihormat nu kadua bapa teh manja wajaka bapa nu nikahkeun anjeun lempeng nama mitoha nu mawi isin ku mertua mah kabina-bina da gede jasana merekna ge nu sakitu-kitu nah anu katilu bapa teh man walada kanu ngalahirkeun ta tilu-tiluna ge teu bisa dipisahkeun atuh ku sabab sakitu wayahna niat rumah tangga nu kahiji kudu ka Allah jeung ka Rasulna lamun teu ka Allah jeung teu ka Rasulna berarti rumah tanggana moal lila pujan itu alhamdulillah ya rabbil alamin ibu kahujanan ka dieu teh ieu insyaallah nya aya cenah nu niatna lain karena Allah jeung karena Rasulna seueur saha contona artis batur lamun nyaritakeun finansial mah batur mah loba atuh duitna lain sakadar 100-200 jutaan bahkan nepi kana titel miliaran tapi di saat rumah tangga kunaon make teu lila jawabanana ponok bongan niatna lain ka Allah tapi lamun niatna ka Allah jeung ka Rasulna karasa nepi ka wangkit ieu awet cek bapa teh diawet-awet we lain diawet-awet awet maka diawet-awet geus kadaangan awet dari ngukur kalaku mah nyalaku keneh urang teh lamun nuturkeun nafsu mah cenah eta geus rawun lah rawun teh cek urang da cek anu rabun mah sarua ganteng lamun ngitung kalaku mah ulah aya paribasa cek ibu teh meureun aing da laku keneh kanu sajen nya pasti da aya paribasa setiap buah anu murag pasti aya nu mulung da aya jodohna aya masing-masing nah tapi geuning urang teh teu kitu dipertahankeun apa niatna ka Allah jeung ka Rasulna sabab moal jadi nilai ibadah dina perkara amal ibadah lamun seug niatna teu ka Allah jeung teu ka Rasulna atuh ku sabab sakitu kahiji khususna keur mempelai umumna mah keur urang niatan dina hate karena Allah rek neangan karidoan Gusti Allah dina pernikahan sabab gara-gara nikah nepikakeun loba cabang tina pernikahan hiji gara-gara nikah nepi ka tepung baraya boga mitoha kedua encan ditambah meureunnan ku adi beuteung jeung lanceuk beuteung sagala macem boga paman anyar boga bibi anyar itu nu jadi sabab gara-gara pernikahan nu matak saur Kangjeng Nabi abgodul halal indallah at-talaq barang anu halal deket bari difika benduku Allah adalah tolak lain soal tolakna tapi efek negatifna tina gara-gara tolak da teh saeutik geus papisah sama jelema saha itu cak urut mitoha kitu bahasana ge urut ari itu saha nu lempang kumaha jawabanana urut minantu padahal teu aya urut nu matak saur agama barang halal nepi ka benduku Allah tolak teh eta lain tentang tolakna tapi efek negatif tina pertolakanana gara-gara tina papisah akhirna jadi pisah dulur akhirna jadi teu wauh akhirna jadi ngamusuh malah kadituna hayang siling deuleukeun kahirupan kahareupna itu salah satu anu dicaram ku agama nu mawi niatna ka Allah mah jeung ka Rasulna alhamdulillah rib-rib tina pernikahan ganjaran loba encan ditambah geuningan jeung kasab segala macam kamarieu mah keur sorangan urang seakan-akan bebas hirup sare di mana wae mangga teh teuing tapi ayeuna dina sabada rumah tangga urang kagungan bojo urang tidak sebebas hidup seperti nu entos tetep aya kendalina malah aya tugas ka dieuna aya kewajiban nafkah disebutna eta teh mangrupakeun ibadah deui dan cebkeun fare tujuan karena nafkah bojo ibadah melak cau melak suuk melak turubuk ngumanuk cek kasarna lamun dina hate nganiatan keur nafkah kana janten rumah tangga itu tos jadi niat ibadah hiji tah niatna sing hade sabab akibat tina niat anu bakal nimbulkeun eta pagawean nu mawi teu saeutik pada melan akhirat gara-gara goreng niat jadi pada melan dunia. Mohon wilujeng pangarsa ngak jeung salamet mun mangga wilujeng.
Anu kadua dina sabada niatan nu kadua kedah aya istiqomah. Naon sababna? Sabab akibat tina istiqomah nimbulkeun keberhasilan. Taroskeun ka para kiai, taroskeun ka pengusaha anu sukses, anu tani nu sukses itu akibat ladang istiqomah. Nu dagang sukses akibat ladang istiqomah. Nu boga ilmu kabeh ge ladang istiqomah. Nu rumah tangga nikmat karasa di alam dunia parat nepi ka akhirat itu ladang istiqomah dina rumah tanggana. Ari urang mah dina istiqomah teh kurang pati kuat. Usum kamari witir 3 rakaat. Papisah urang jeung puasa witir leungit. Teu istiqomah urang lain batur urang kebaca ku urang. Padahal kamari teh eta teh keur diajar latihan ibadah loba, latihan sunat loba, nepi ka 20 rakaat dirarad ku urang encan ditambah jeung 3 sabada nu 20 jadi jumlah 23. Eta teh ngalatih diri sangkan urang bisa istiqomah ngalaksanakeun sunat dina eta bulan eta dipake kana bulan nu ieu. Kumaha buktina? Datang Sawal leungit pan ka istiqomahan teh. Seolah-olah pas tanggal hiji teh urang ngomong ka witir, oh witirku yang tercinta. Sebulan lamanya kita bersama-sama, sebulan lamanya kita memadu kasih dan sayang. Sekarang saatnya kita untuk berpisah. Aduh, pakai aya berpisah jeung witir teh nya. Sumping teh tanggal hiji kamari leungit deui witir teh poho da malah hampir leungit isana ge. Da kaduk-duk ku takbir teh ari takbir nepi ka subuh ari isana henteu. Ditanya ku batur, amang tadi salat isya tuh poho cenah kitu. Bawa ning ku husu cenah wa teh kana takbir nepi ka isya ge henteu. Eta mah teuing kumaha jadina. Istiqomah nu hesena teh ngahaja lain ngan tilu-tiluna witir teh seueur jumlahna ge 11. Witir teh kade. Gedeng cenangan tilu difidamel ku para kiai raratana di urang. Ningali situasi meureun jeung sikona lamun ditambahan ku 5 teh bakal cerewen. Kirang bara mah teu datang teh kajengan belah ditu kiai aya keteranganana tarawih 25 pasti kitu lamun ditambahan ku 5 teh nu mawi 3 hiji kitu kaduana kedul imamna ge sarua ngaku. Naon teh maksudna teu kudu loba tapi tita istiqomahna sabab afdalul amal adwamuha wa in qala pangutamana amal teh didawamkeun sanajan saeutik nu diventa sing istiqomah dina ibadah teh. Mun tilu kamari sabada ba'diyah isya ditambah ku witir 3 istiqomahkeun nepi ka peuting ieu. Karasa ku urang teu kuat istiqomah teh. Berat. Hayang ngaistiqomahkeun ibadah nu kamari ge cikene haneut keneh witir 3 teu kuat. Tapi ka ayeuna teh bablas deui. Atuh bisi teu kuat 3 mah tong dipikeun atuh hiji mah tong dipikeun. 3 teu mampu 5 sumawana paksakeun hiji mah tong dipikeun supaya kaciri umat Kangjeng Nabina setiap peuting ngalaksanakeun ibadah witir. Batur mah ahli sufi unggal peuting teh adus, lain adus tas junub tapi adus tobat. Ahli sufi batur mah unggal peuting adus tobat, unggal peuting tobat malah peuting teh teu dipake sare, dipake istighfar ka Allah. Keune da batur teh moal kuat urang mah. Moal kuat ngarima nyaritakeun teh supaya studi banding we ceuk urang teh dina hate batur mah nepi ka kitu atuh urang masih kirang bara witir-witir we nancep 3 siki maksudna supaya kitu. Ulama sufi mah nepi ka kitu daharna ge sapoe dahar sapoe henteu. Bajuna ge cukup 2 siki nu hiji dipake ibadah nu hiji diseuseuh mun kotor. Pan urang mah teu cukup baju 2 siki 2 liswar ge teu mah keneh. Da bojo urang ge karasa kamari rada ngajangilek kurang pati berag can kabeli baju mah. Nya bojo abdi di ditu kunaon pamajikan kurang pati nyamung cing teh ngomong. Dibawa ka ditu leos ka dieu, dibawa ka dieu leos ka ditu si horeng can kabeli anu anyarna. Itu. Moal bisa nepi ka kitu ngan supaya aya studi banding keur urang minimal urang ngaistiqomahkeun ibadah anu parantos biasa dilakukeun. Rumah tangga hayang
menang darajat sakinah mawadah tur warahmah. Syarat anu kadua sing istiqomah rumah tanggana. Cenah eta dina rumah tangga sok seur tangan da bakat no matak dina rumah tangga gedi buruhna teh pan gedi tangtanganana atuh ari kitu mah tangtanganana buruhan badag tangtangan dina rumah tangga teh lain heureuy nu matak aya paribasa mi HP anjeun dina rumah tangga ulah paamprok jeung sorong nu matak kagok papange nu matak hese ceuk kolot nitipkeun panon we jeung nitipkeun ceuli hartina pamajikan jeung salaki teh tong lapor ka indung bapa nu goreng patut dina rumah tangga tong dibejakeun anu goreng nama bejakeun nama ka indung bapa teh nu hadena mun bapa nanya kumaha nyai rumah tangga teh alhamdulillah ma abah caroge teh bager ka bina-bina abdi mah teu salah milih padahal koretna 17 kuriling galak pamajikan teh nyai henteu teu galak sigana pager lah kabeneran kagungan caroge teh sampaikeun kabar nu hebat titip tong nyampikeun kabar nu gobet ka orang tua naon sababna sabab orang tua teh geus seubeheun ngurus anjeun teh seubeh ti mimiti ti jero beuteung 8 bulan galibna gubrag ka dunya nepi ka narohkeun nyawa pan inung teh ceuk inung ridho maot aing mah tinimbang anak nu kaluar maot nepi ka siap narohkeun nyawa nu penting sang bayi we salamet bari mulus keun teuing kami mah nu matak teu saeutik indung nu dianterkeun ka astana alatan ngaluarkeun sirah nu bedegul saperti kieu jalema beda jeung domba dalam jangka 2 tahun ge can bisa kumaha-kumaha nu capek hese beleke saha indung bapa gedi saeutik ka dieuna lalaki kudu dikeureut nu boga duit ngeureut gampang nu teu boga duit mah susah rek ngeureut budak sabab ngeureut ayeuna beda jeung ngeureut baheula cukup di teang bengkong asongkeun budak ngajebeng di rongkong disebut bengkong ayeuna teu boga duit 100 ka luhur malah juta ka dituna teu bisa dak rek ngeureut budak malah budak hiji nu dikeureut nganterkeun 2 mobil pan ayeuna mah jadi gede keneh ku ongkosna tinimbang ku ngeureutna gede ku gedina nincak kana sakola sanajan gratis ayeuna sanajan pre tetep kudu make alat HP disebutna HP teu guna mun teu make pulsa teu datang sorangan mun teu dibeli ku duit teu meuli pan nempok budak karunya akhirna kolot-kolot keneh ka jenting pare dibagi 2 geus dewasa beger nyampurkeun hayang kawin usaha can boga rek nanyaan teu boga duit balikna ka kolot-kolot keneh ngarenghi ka kolot mun aya duit untung mun teu aya duit belaan sawah digadekeun hayang kawin dan lain eta pan beda rek meuli kopeah nu luhur mah teu capek lamun sirah nu luhur di kopeahan 50.000 jadi tapi sirah nu hanap hayang di kopeahan Masya Allah meni geunyeuleuh tatangga jeung baraya teu kitu damunya ada urang mau gablek 2 pan huluna hayang di kopeah teh nu hanap Masya Allah keluar biasa capek ka bina-bina inung bapa anjeun nu mawi tong nyampikeun kabar duka kade ka inung bapa mun ditanya dina palbah ayana tutupan salaki nutupan pamajikan tutupan aibna ku salaki mun ditanya teh jang kumaha bojo anjeun teh soleha alhamdulillah ma bojo kami masih gana teu aya deui di alam marcapada alam dunia ieu nu pang soleh-solehna iwati bojo abdi bisaan masakna beduh kokina ge hebat asa masakan dirindu alam padahal masak kangkung ge digojobor teu dibeja-beja wiwirangna teu dibeja-beja naon sabab pangna kitu rek nutupan aib sabab nutupan aib batur teh Allah bakal nutupan kana aib urang lamun urang muka-muka aib batur berarti aib urang ku Allah bakal dibukakeun salah satuna batur teh pamajikan pan pamajikan teh batur nya saha teh dalin anak urang batur geura sok tingali beda indung beda bapak beda kampung beda karakter beda pendidikan dihijikeun di hiji tempat lain hungkul di imah diasupkeun ka kamar geus di kamar dihijikeun satu bantal berdua eta teh anak batur deungeun teu apal karakterna dihijikeun nu matak meujeurna rada siling singgung meusan mah meujeurna we da beda indung adi jeung lanceuk ke pasea tahun-tahun teu akur-akur
Ya deh salaki jeung pamajikan beda turunan beda indung beda bapak aya kamek meujeul we atuh ceuk badul kahanah mah cenah pase teh rukun sono teh eta sing kuat kade tong nyampikeun kabar anu eta tutupan aib salaki tutupan aib pamajikan tutupan sabab nutupan aib batur sarua jeung nutupan aib sorangan mukakeun aib batur sarua jeung mukakeun aib sorangan titip ulah katingali ceuk urang teh deuleu si anu mah anu bahasa anu tong euteup di urang sabab eta bahasa lain bahasa nu matak alus tapi bahasa nu matak goreng istiqomahkeun dina rumah tanggana gedi gogoda wajar tantangan jeung hambatan datang nu matak kudu silih wasiatan oge watawasau bil haqqi watawasau bisob kamari aya kesempatan memintum Idul Fitri saha nu kudu pangheulana ngadeprek mentah hampura ka salaki meureun pamajikanna pangheulana nyampeurkeun bapana tinggawitan dipihukum ku salira kami sekian puluh tahun dina nguruskeun rumah tangga bisi loba salahna hampura da teu wani pok nepi ka kitu da berat bibir di dinya mah da salakina garek ngomong teh hese atuh cukup we balik teh masjid lang pantau hampura indungna heueuh lah sakitu ge aman atuh nya urang mah ku heueuna oge teu bisa ieu mah lain bapak abdi sorangan geus direka balik ti masjid keneh geus ngareka bahasa cete datang ka imah pasti pamajikan nungguan di lawang pantau engke di mana nungguan cete kuring rek ngalaksanakeun pasunatan dicepeng ceng teh mastakana bari pok rek ngomong ieu da berat bibir teh dipake kieu mah daekeun bibir teh rek ngomong ka pamajikan eueuan itu teh ing hararese nang ban bener mah itu ujian datang bertubi-tubi silih berganti dina rumah tangga nu mawi sing istiqomah kuatkeun paingan Syekh Ibnu Malik dina kitab Alfiyah anjeunna nyontoan ngaran kalam teh kalamuna labdun mufidun kastaqim ngaran kalam teh contona seperti lapat istaqim ari istaqim teh jejeg bener pangkuh kukuh cipaku goplak cidadap ceuk basa kolot teu gedag kaanginan teu gedag keanginan henteu genylong ku itu ku ieu istuning nancap cicing bari ngaranganak disebut istiqomah bahasana kadua teh katilu cece nu katilu sing sabar nya kumaha da iwati sabar atuh malah sabar teh pertolongan utama satu acan salat wasta'inu bis sabri was shalah prak aranjeun nyuhunkeun pangawasa ka Allah nyuhunkeun tulung ka Gusti Allah anu disarupakeun nyuhunkeun pangawasa anu disarupakeun kana nyuhunkeun tulung kunaon Gusti abdi nyuhunkeun pangawasa ka Gusti nyuhunkeun tulung ka Gusti dua alat raksasa besar kahiji bisobri sabar si horeng sukses teh ladang sabar nu jaradi ayeuna ladang sabar nu jadi kiai ladang sabar lamun masantren teu pinuh ku kasobaran rek kumaha jadina hese sare capek hate teu peler ku dipependek kanikmatan ngurangan dahar lat-latan nginum bangsa papaitan neangan obat nu mujarab pisan sabab karasa panyakit dina badan arateulan sabar sukses di pasantren sabar cicing di sakola sukses nu sabar cicing jadi petani sukses jadi petanina ulah ieu mah teu sabaran usum cabe mahal melak cabe usum buahan gejret murah diwajah kabeh usum erek mulai deui teu hayang kamari ge teu jadi duit teu sabar teh tingali nu sabar mah ladang sabar sagala di itu sagala di ieu penuh dengan kesabaran rumah tangga pinuh ku kasabaran da aya kadang teu aya ieu ibarat hirup mah ibarat ban mobil ban motor kadang dihanap kadang di luhur kadang kapeung urang boga rezeki nyamperkeun kadang kapeung urang teu boga di sisi lain kadang urang teh rezeki rada leuwih aya di sisi lain kadang susah dengan rezekina bakat da ngaranna ge kahirupan di alam dunya tapi tancapkeun dina hate sabar ka Allah pek jadikeun alat pertolongan jadikeun alat ku anjeun nyuhunkeun pangawasa ka Allah nyuhunkeun pertolongan ka Allah kunaon ku sabar ayeuna kan keur musim tadi ge dibahas ku kersana anu sambutan malah bapak jeung ibu meureunan ningali kamari dina televisi aya berita di Cibinong kampung Cangkuang atanapi dina medsos beredar satu kampung
ditutup karena kena penyakit Covid. Eta teh tatangga abdi belah ditu paling sekitar 200 meteran. Tatangga sabelah. Malah ka dieu nama termasuk pesantren cenah kena Covid samaruk meureun Covid teh naon panyakit mah eueuh nu hina kabeh ge. Nu hina mah jelema jagjag tapi teu ibadah, teu salat eta nu hina mah. Jelema mampu tapi teu salat eta nu teu hina mah. Jelema mampu puasa tapi teu puasa eta nu hina mah. Covid mah teu hina. Da ngaran panyakit mah teu bisa ditolak. Nu matak ceuk tijan kudu ngaji sifat kudrat jeung iradah teh di dieu kekuasaan Allah teu sakabeh kekuasaan Allah dipasihkeun ka jelema hartina teu sakabeh kudrat dibikeun diiradahkeun ka setiap makhluk ngan setiap iradah pasti aya kudrat Allah nya anta teh duka nya jeung teu nama ngan memeh lebaran kitu ari geus deukeut ka lebaran cenah jadi sehat nepi ka jelema teh teu meunang taraweh nyaan we taraweh pre di kampung Cangkuang mah Jumaah pre dibejakeun teh supaya jadi contoh bisi aya nu kitu ka belah dieu teu Jumatanna ge henteu tarawehanna ge ari pas erek lebaran dinyatakan negatif Covid atuh ai pas lebaran mah bisa ulin ka ditu ka dieu dan nepikakeun motah paningali jalma sing aralit neangan ka bungah teh ka ditu simkuring kalaresan calik atau caket jalan raya kalaresan caket masjid Masya Allah dan ni alet-aletan jalma teh cai di benung meureunan kari-kari bedah benunganana atau kamana karep lompatna teh Gusti no aku di sisi lain aya manfaatna da meureunan marawa duit tukang dagang jadi laku di sisi lain madarat aya da ngaranna ge biasa atuh kaifiat seperti kitu alhamdulillah eta teh jadi gitu disebutkan malah berita naga dina televisi malah lain sakampung satu desa eta nah eta teh di saat datang musibah kitu teh ari urang teh kedah kumaha tah sabar jadikeun modal berhadapan jeung sagala persoalan sing sabar nguruskeun caroge sing sabar nguruskeun bojo dari ngitung jasa mah urang teh sarua gede jasa nu mata hirup ulah hayang dihormat oge ieu mah salaki hayang dihormat ku pamajikan tapi salaki teu ngahargaan kana jasa pamajikan atuh rek di mana dihormatna kudu jadi salaki hormati hargaan jasa na pamajikan bakal ngahormat ka salaki ari urang mah tibalik dihormat hayang jasana teu dihargaan mimiti nyarita neng soteh keur anyaran yayang bebeb segala macam murudul bahasa nu teu pati kaharti ku aki-aki da beuki ditu mah ganti gubrak boga budak hiji bapana gubrak boga budak dua bapa maneh tilu boga budak teh amak saeutik bapa sia bijil efek teh opat budakna teh pasea pan kaluar bahasa nu teu geunah tangkurak sia kitu teh bu bahasana beuki robah ka ditu na nu mawi pertahankeun kasabaran bakal diuji ieu teh urang teh kantenan ayeuna keur mojohna diuji tong nyaritakeun Indonesia gede teuing diri masing-masing keur diuji ku Allah diuji ku ekonomi diuji ku kesehatan eta teh ujian ti Allah diuji ku gering diuji ku sehat pan kabeh oge ieu teh ujian gering ujian sehat ujian beunghar ujian pakir ujian boga pamajikan ujian boga salaki ujian teu boga pamajikan jeung teu boga salaki ge ujian da dunya mah tempat ujian gitu diuji urang teh ku Allah dan kacek aya ujian teh mereunus hasanat cocok jeung kahayang eta mah ujianana ujian anu alus ceuk urang aya ujian teh ujian anu sayiat goreng ceuk urang padahal belum tentu goreng mungguh Allah kabeh ge diuji ieu teh aya nu diuji ku panyakit nepi ka wangkit ieu teu bisa leumpang ujian sigana mah goreng padahal belum tentu mungguh Allah eta ujian dianggap goreng buah eta ujian eta nu bakal nyelametkeun engke di akhirat aya jelema diuji ujina teh ku Allah sangat difikahayang diuji ku sehat diuji ku loba duit padedet dina pesak dina kantong malah di bank boga ti mimiti bank BRI boga bank BCA boga bank Mandiri boga di bank Toib gablok da duitna di mana-mana
siga nama alus eta ujian teh cek urang buat ting eta ujian nu bakal ngusrukeun jaga di akhirat teu saeutik jelema katitipan ku dunya sementawis dunyana teu ditasorupkeun kana jalan Allah pang berat-beratna sabab halaluha hisabun wa haramuha adabun. Dunya mah halalna bakal jadi perhitungan, haramna bakal jadi siksaan jaga di akhirat. Boa diuji ku eta nu matak nyelakakeun teh, nu matak kudu hebat oge nyikapina. Diuji bangsa Indonesia ku ieu boa teuing ujian ieu nu bakal nyelametkeun teh ka urang. Coba lamun Indonesia diuji ku serba maju, jalan serba herang, jalan serba hotmik, boa diuji ku kitu mah buah picilakaan da geuningan bukti kamariekeun meme asup mobil jelema teu pati marudah teuing. Ayeuna jalan geus asup mobil geus katingali perilaku jelema teh hampir hese ngabedakeun mana urang suka mekar, mana urang karya mekar, mana urang Jakarta. Da ngawangkongna sarua pada iyah pada apa, pada ini pada itu. Sarua HP-na atuh sarua pada Android kabeh ngan kacek bedana teh eta wungkul meureunanya pelebah jalan bedana teh. Buat teuing lamun diberesan mah ieu bangsa Indonesia jalan serba hararade, jalan serba mararaju. Buat ting syukur, buat ting henteu jelema ka Allah, buat ting loba maksiat, buat ting loba nongkrong di jalan, cacakan jalan kakara di batuan, teu saeutik barudak reup magrib lain asup ka masjid kalah nongkrong dina jalan anu renyul. Cacakan renyul. Komo meureun lamun jalan serba hotmik. Ieu teh diuji buat ting ujian ieu nu bakal nyelametkeun jagat teh. Lol deui ujian 2018 sampai ka ayeuna nepi ka teu eureun-eureun nu disebutkeun penyakit wabah teh aya kasim kuring nanyakeun sebahagian kiai iraha rek eureunna eta penyakit sepanjang jelema hirup penyakit moal eureun di alam dunia. Tapi lamun manusia di alam dunia na tos teu aya penyakit bakal eureun. Ngaran-ngaran penyakit mah sepanjang jelemana aya harirup di alam dunia penyakit bakal entep di jelema ngan di mana jelemana geus eueuh leungit penyakitna. Boa teuing gara-gara ujian ieu nu bakal nyelametkeun naon sabab pan teu saeutik diuji ku kieu mah jadi hidang ka masjid, datang ka masjid tara ngadoa oge ngadadak ngadoa leungeun belaan kaluhurkeun. Allahumma ini as'aluka antarjukoni rizqan wasi'an wasifaan. Wasifaan lagi dipanjangkeun mingkulidain mugi Gusti barokahkeun abdi seureukkeun rejeki, panjangkeun umur abdi, mangpaatkeun ilmu abdi, bari Gusti abdi teh salametkeun tina sakabeh panyakit. Kamarieuna matara maca doa eta saenggeus datang corona kakara maca doa eta tuh lamun sadar gara-gara ieu nepi ka bijil doa eta. Gara-gara ieu nepi ka jelema daraek maca rotib. Gara-gara ieu nepi ka daraek jelema ka masjid. Naon sababna sieun cara batur kakeunaan ku panyakit. Da meureun gedina mah gegedina mah sieun maot. Eta teh gegedina mah sieun maot. Kitu lain naon deui. Sagala persoalan diuji ku Allah. Ta ieu ujian Allah teh dipasihkeun ka urang sarerea. Nya termasuk urang ujian urang we diri masing-masing. Ieu diuji ku Allah. Sesuai jeung kadar kekuatan iman urang dina rumah tangga diuji ku Allah. Kadang diuji mimiti, diuji ku pait kade sing kuat nahan kafahitan. Sabab teu sakabeh jelema ujug-ujug amis kabeh ge nincak darajat pait heula. Cara model anyaran we karasa jadi kiai jangan-jangan mimiti mah susah sakurang-kurang nama kabina-binana. Boro-boro hayang menang rokok Ji Samsu jeung samping BHS hayang sorban ge taplak mejanya aneh ditelepkeun. Anyaran teh sama kumaha ujian teh pait ka bina-bina sakapeung marek diesotkeun tuna wae kitu ka Jakarta cara batur kuring ngaduk. Tapi selama ujian eta dipertahankeun dengan kesabaran akhirnya diganti ku Allah tina pait satu persatu mulai muncul datang kanikmatan ladang tina istiqomah jeung ladang tina sabar. Mimiti tina tadina teu boga santri satu persatu sumping santri. Tadina biasana tarapati kadatangan ku jelema satu persatu semakin tahun semakin hari semakin datang. Salah satu manis geus mulai muncul di hadapan urang. Ladang naon teh ladang pait. Nu matak ulah mung oge mun diuji ku pait. Sabab Allah rek ngangkat darajat eta jelema ku amis. Terakhir nu kaopat anu bakal dipasihkeun ku Allah
kerjadikan modal tah keur urang dina rumah tangga sabada urang sabar sing aya sifat tawakal ka Allah. Tawakal kahiji sing hebat niat, nu kadua sing istiqomah, nu katilu sing sabar, nu kaopat sing tawakal. Naon ari tawakal teh ngagantungkeun perkara ka Allah. Nah kunaon pangna kedah digantungkeun ka Allah sabab sagala perkara ieu teh sadayana ge ku kudrat iradah Allah. Teu aya nu kaluar tina iradah Allah sadayana. Pahajat di dieu ngayakeun ieu hajat ku kudrat iradah Allah. Upami teu aya kudrat iradah Allah buating hajatna moal ku pangajian, pan teu saeutik diganti ku dangdutan. Bapak jeung ibu sumping ka dieu ieu ku kudrat iradat Allah. Da urang moal bisa sumping ka dieu mun Allah teu nakdirkeun. Nu matak urang sok maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ceuk urang teu aya daya teu aya upaya teu aya kekuatan ceuk urang Gusti sadayana ge kalawan pitulung Allah anu maha agung. Tanpa pitulung Allah abdi teu kuat, tanpa pitulung Allah abdi moal bisa ibadah, tanpa pitulung Allah abdi moal bisa ngaji, tanpa pitulung Allah abdi moal bisa nikah, tanpa pitulung Allah abdi moal bisa salat, tanpa pitulung Allah abdi moal bisa istighfar, tanpa pitulung Allah abdi moal bisa kasab, tanpa pitulung Allah abdi moal bisa dagang, moal bisa tani, moal jadi pejabat. Sadayana ge pitulung Gusti Allah. Balikeun ka Allah tawakal. Di mana jalma geus tawakal ka Allah wa may yattaqillah kitu bahasana sajalma salilana tawakal ka Gusti Allah lain harti tawakal ka Allah teu usaha kade. Ulah boga asumsi yen tawakal teh teu usaha lain usaha ngan kacek keberhasilanana sanggakeun ka Gusti Allah. Ulah kieu kunaon ujang maneh teu usaha tawakal we abdi mah ka Allah. Pan pamajikan anjeun beureun kudu berangdaangkeun wae sina tawakal we ka Allah. Ari anak anjeun hayang jajan keun lah tawakal we ka Allah. Atuh dua poe ge paeh kitu mah. Lain eta nu dimaksudna teh. Apan ari usaha teh amal ibadah. Ngan kaberhasilanana entong diaku ku sorangan. Akibat aya jelema sombong teh pan ngaku berhasilna ku pribadi. Naon sababna nu beunghar koret? Sabab ngaku beunghar teh ladang sorangan. Tah ladang usaha abdi tingali mobil balatak, tah ladang usaha abdi duit padedet. Akhirna teh Allah na teu dibabawa, nu dibabawa na teh abdi na we wungkul. Akhirna teu ingat ka fakir, teu ingat ka miskin. Naon sabab? Sabab sombong teu mawa Allah. Padahal ieu teh hasilna ku Allah. Da loba nu usaha teu hasil. Lamun nyage hasil ladang usaha berarti kudu setiap nu usaha hasil. Geuning tatangga sabelah usaha teu hasil. Naon sababna? Sabab keberhasilan lain ladang usaha. Keberhasilan itu di tangan Allah. Moal sombong jelema. Di mana dititipan rezeki teh geuning anjeun eta maju usaha teh ditakdirkeun we ku Allah. Geuning anjeun hade tani batur mah bangkrut beak ku beurit ari maneh kalahkeun bener eta pare nepi ka pas panen hasil luar biasa ditakdirkeun we abdi mah ku Allah. Di mana ingat ka Allahna moal poho ka tatangga jeung ka barayana, sombongna leungit, koretna leungit, takaburna leungit. Naon sabab? Sabab keberhasilan teu diaku ku sorangan. Urang mah loba jelema nu ngaku hasil sorangan. Nih hasil karya anak bangsa. Ingatnya bahwa itu cuman beri tuan. Ini semua gara-gara anak karya anak bangsa. Napika bisa menciptakan mobil dibuat dari listrik. Itu efeknya telaku mobil teh. Naon sababna? Sabab nembongkeun sombong teknologi. Ari batur mah model Cina, Jepang. Negara-negara yang lain rek sombong ku teknologi pantes da manehana mah teu wauheun jeung Allah. Teu pernah mamawa Allah sugan cek urang Jepang. Tapi kan ari urang mah jalma anu unggal poe dididik rek ngawauhkeun diri ka Allah. Nu mata keberhasilan urang lain ladang urang, tapi keberhasilan aya dina kekuasaan Gusti Allah. Berarti tawakalkeun hirup. Ameh naon? Di mana hasilna ameh syukur, di mana teu hasilna ameh sobar.
Cek bapak teh ya abdi rek usaha berangkat isuk ditaplakan ku bismillah sabab afdalul amal gitu pidohril ardi salasun pang utama na pagawean di luhur bumi tilu nuka hiji al kasbu minal halal kasab usaha tina barang halal urang cokot ka hiji we eta teh salah satu padamelan anu sangat utama kulantaran kasab tina halal merupakan salah satu padamelan nu utama atuh urang niatna sing hade ieu abdi ngalaksanakeun kasab ngalaksanakeun tugas keberhasilanana moal aya di tangan abdi tapi keberhasilanana nyangakeun ka Gusti Allah ari pek teh hasil salilana biwirna baseuh ku ngucapkeun alhamdulillah ari pek teh untung salilana biwirna baseuh minimal syukur urang mah alhamdulillah atuh ari syukur anu sanya nama cara ulama cara batur aduh abot pisan atuh syukur urang menepi ka ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin song teh salaki ngasongkeun duit indungna ieu kami menang usaha teh sakieu hasilna red ditingali ku ibu geuning jumlah duit teh 75.000 lamun nilai sakieu dibelikeun kana daging ukur hasil setengah kiloeun kumaha ceuk ibu alhamdulillahirabbil alamin bafana kami mah teu ningali kana buktina ieu duit tapi ningali ka Allah nu maparinan rezeki poe ieu meureun Allah teh ridona ngan ukur sakieu jadi pasea moal naon sabab pandai syukur pamajikan minimal ku ngucapkeun alhamdulillah coba lamun kieu ya indungna ta duit sakieu sakumaha ceuk pamajikan alah ya duit sakieu dibalanyakeun ka warung ge keresa kideung leutik punya pino nah itu wayah kiwari kumaha karasana boro-boro Allah salaki bakal ngajanggil kumaha ceuk salaki isukan mun menang duit mali bere ku aing sakalian Allah ge moal jauh ti kitu tong ningali kana bentuk gede jeung bentuk leutikna tapi sih tingali jasana moal aya nu bisa mapaneun rezeki wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha pan kurang sok dibaca ayat eta dina sabada magrib sakabeh perkara nu aya di alam dunia gegeremetan boro-boro nu boga akal nu teu boga akal ge ku Allah kabeh ge direjekian angin ku Allah direjekian berarti rezeki lain hasil karya urang hakikatna ti Allah ngan syariat urang usaha syariat urang dagang syariat urang kuli nu matak geus boga pamajikan mah entong kedul hirup mah sabab Rasul mah tersebut salah satuna penyakit anu matak ngaripuhkeun adalah penyakit kedul kade ulah kedul wae cicing nangkep tur ulah entong aya paribasa abdi mah isin di mana abdi tani abdi melak cau abdi melak suuk abdi ngagarpu meureun leungeun abdi teh bakal kalasar nya kunaon aya leungeun kasar emang leungeun anu lemes anu bakal nuyun ka surga gitu belum tentu leungeun anu lemes panangan anu lancip panangan anu henteu aya sasangaleun buah ieu panangan erek mawa kana karahmat Allah belum tentu da teu saeutik bangsat ge leungeunna lalancop bangsat korupsi nyokot duit batur dan teu kasar pananganna teh panangan lancop punggul beudeuh tapi babadogna sakali nyokot triliun sakali nyokot ratusan miliar eta teh leungeun lancop ulah isin da baheula ge pernah aya tukang tani sumping ka Nabi sasalaman dibungkus sur Kanjeng teh kunaon si laing sasalaman dibungkus tah hayang antel kitu jeung kami kumaha sor Nabi sor eta budak ngora teh kasepuhan nu sumping jawabanana lain teh hayang antel jeung panangan nu mulia nah atuh make dibungkus isin panangan abdi Makassar kumaha sor Nabi haram leungeun anjeun kana neraka leungeun unggul nyaleungeun kabeh we jeung jasadna mah jadi morsal gitu nu diucapkeun mah panangan tapi karepna mah sakabeh jasad ladang naon teh tukang tani naon sababna apangna jadi ganjaran sabab ngukut penyakit kadul teh apan ulah teh dina ta'limul muta'alima wah ari beunghar hayang ari pagawean geura kadul di ledekna ge ku atuh sakitu-kituna ulah kedul sabab eta kekedulan lain matak nimbulkeun kana keberhasilan nu hasil ladang daekan ti baheula oge
Nu matak tawakalkeun ka Allah, di mana tos tawakal ka Allah kadituna wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang Allah mere rezeki anu tanpa disangka-sangka. Ladang naon? Ladang tawakal. Ladang ngagantungkeun dirina ka Allah. Lamun melak cabe teh mak nyangakeun Gusti ieu abdi sakadar syariat, ngaberak sakadar syariat, melak sakadar syariat, keberhasilan lain di tangan abdi, keberhasilan lain dina berak, keun teuing Gusti berak mahal, saeutik di berak nu penting hasilna ku Gusti diistimewakeun. Tuh aing geus lempeng mah tawakalna ka Allah, teu keung eueuh berak, teu keung peda halodo, teu keung peda usum hujan, tapi keungna lamun teu aya takdir ti Allah. Gitu batur mah geuning urang mah teu kitu, nyeta pan urang mah can kuat ieu teh hate teh teuing. Can kuat keneh ku duit urang mah. Gede duitna, gagah karasana, leutik duitna, lemah katempona. Urang ieu mah lain batu da ngomongkeun batuna doraka. Ngomongkeun urang we, sok lamun urang ti direk ka Cijati, man duit teh dina pesak 1 juta, naik motor dah tenang. Anak hayam ngahalangan didepak, paling minta ganti sabaraha ku aing dibayar. Casok lamun teu maan duit dah leuleus. Boro-boro anak hayam nempo anak bangkong kita hayang nincak. Ieu mah karasa ku urang, lain ku batur. Berarti urang teh ieu hate urang teh masih keneh kuat keneh kana dunya tinimbang ka Gusti Allah kitu lah. Dalam taya rahmat Allah mah urang teh mah urang termasuk abdi imah abdi. Lamun seug teu aya padal Allah jeung teu aya kurnia Allah, jauh-jauh kudu ka surga ieu hirup. Dek ka surga ti mana jawalna? Ieu mah ka abdi mah abdi lain bapa. Itu. Rek ngadagangkeun puasanya kemari nya, puasana ge beuteung unggul, mata teh singeun puasa. Biwir boro-boro puasa kalau begini, macam wis ngomongkeun batur. Malah ngahajang ngabuburitkeun pos sinetron teh isuk nepi ka asar. Cenah puasa, urang meuli surga ku puasa eta nya nepi. Cenah ku maca Quran we, heuh aya nu maca Quran di masjid. Gitu, saurang, itu speaker, tiluan. Aya cenah panuragem, anu ragem ngaran udud, itu ngadaplok we di dinya gitu. Dan lain-lain ngabandungan Quran, urang aku ya cenah urang eta cenah urang Bandungan naon make Bandungan udud, para bahasa. Ieu mah. Tapi lumayan udud ge aya di lokasi mah. Di mana lokasi udud lapor jelema teh gitu. Dek dibeli ku naon nu matak lamun di aku ku urang mah abdi pribadi teu gaduh modal teu gaduh modal make hayang meuli bidadari sagala hayang meuli surga nu sakitu maherna rek dibeli ku ladang ibadah mana urang maca Quran teu tamat maca Quran age aku sholawat nah teu nepi ku dikir dibawa dikir 160 ieu mah. Kan dikir teh aya dikir anu biasa diurang gitu nya, aya dikir anu tos ijajah ka ditu eta mah diplakeun dina hate wayahna dikirna ba'da fardu ba'dal maktubah 160. Da sakoclak atuh heulu teh. Dibawa dikir 160 teh. Ieu mah dibawa dikir anu 11 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 11 teu kuat. Eta we da aya nu wanieun kieu ka abdi mah di ditu di Cibinong ajengan tos salat isya teh langsung cenah kana tarawih tong salat sunat deui. Da aya jelema nu kitu. Ulah ba'diyah majar kita langsung cenah lah cenah kitu. Kot aya anu wanieun ngajak kitu teh lamun diwaro we ku urang teh sarwana genot. Kumacek urang teh alah sing sabar we atuh lamun amang mung atuh ba'diyah atuh cicinge nungguan ge tarawihna cenah teh gae gitu. Ada orangnya udah kudu eta mun curang disebut nya kitu. Atunya urangnya kudu bijaksana tidak gitu. Nu matak teu aya karasa ku abdi ieu mah gitu. Lamun teu ngadaguan padol Allah. Lamun teu ngantosan kurnia Allah jeung rahmat Gusti Allah, nu matak piceun we lah surga mah tong hayang, nu hayang mah rahmat Allah we jeung karidhoan Allah. Salat beberik karidhoan Allah. Ngaji beberi karidhoan Allah, rumah tangga beberi karidhoan Allah. Sabab dina rumah tangga pinuh ku karidhoan Allah. Paantel bojo jeung salaki panangan dikieukeun. Sadar bari sadar, ridho bari ridho, tah ngocor dosa tina curug teh. Matak sing minang iki anjeun pamajikan. Itu da urang mah loba dosa itu leungeun teh. Mipira aku make nyebutkeun Allah dosaan leungeun urang. Pagaweanana cubak-cubak leungeun cawakeunana. Kieukeun tah unggal peuting pamajikan. Diadekeun curug
Lah cenah da loba dosana atuh loba-loba ting dosana entong curugna unggul adekeunana. Kabeh adekeun. Nah kunaon jeung pamajikan. Ibadah teh ibadah luar biasa. Cek sama kan nyebutkan lain ibadah, malah cek sapalih keterangan mah dianggap nang sora jeung mehan Yahudi. Perang teu kuat atau perang-perang eta we gitu. Duk dak jeung pamajikan. Malam Jumat 70 beak. 2 kali 140 hancur. 3 kali paeh jeung Yahudi siana. Gitu. Asal minang-minang teh jelema banget gitu. Ku padol Allah sararea oge. Ku karunia Allah, ku takdir Allah, nu matak urang ngaboberik teh eta we wungkul. Ceuk urang teh Gusti salat abdi lain hayang surga nyangakeun sedekah abdi lain hayang surga. Tadi nur parantos disampaikeun geuningan aya iuran 2000 leutik teh 2000 teh lain gede kade. Ulah kalore hirup teh ngewa. Dipenta 2000 ge meni teu daek mere aja lah mah. Nya geuna ngarokok sampai sapenting beak sabungkus. Jarum coklat 18.000 20.000 eta sabulan 2.000 aing iuran teu kurang bijaksana 2.000 leuwih sabaraha kade mah 2.000 anu teu mere ini banget jelema teh di DKM 2.000 anu teu mere cenah genepan genep suhun burung-burung ting 2.000 sabulan itu mampu hirup itu koret eta mah itu cang sok lamun sedekah ku 2.000 nya kabeuli bidadari boro-boro bidadari oces ge geus moongeun budak abdi wae itu masih biasa kieu tadi asongan itu 2.000 mungkin hayang anu eta hayang coklat. Di 2.000 teh budak mungun ieu rek meuli bidadari 2.000 nya make kabeuli. Nah atuh make kitu lain hayang meuli eta tapi hayang deangan karidoan Gusti Allah buat ting tidinya karidoan teh. Salat teu bisa duha henteu tahajud henteu buatin anu 2.000 nya Bu. Ngasupkeun kana koropak. Tuh itu 2.000. Ada dosa oge da lain ku sabab dosa mabok wae nu matak nyalakakeun teh. Kade ulah paling basa ada imah dosa leutik enteng ulah gitu pan pernah aya dongengna aya hiji jalma rek asup kana pintu surga cing malaikat teh jong ka surga ka ditu ge digere ka surga barang pas dibukakeun pintu surga teh menang pageuh nah kunaon ya teh menang pageuh dikitu-kitu pageuh cing malaikat teh aya tulak cenah di jero laan cenah malaikat geus teu barang dilaan nah kunaon dosa sogan maneh nah, narasan mah urang di dunia bersih da itu. Cek eta jelema. Aya ge dosa geus ditobatan. Berjamaah getol, sedekah daek kana pangajian ini jeung tatangga akur, rarasan mah malaikat geus imut geus teu aya dosa. Wah, nya salah Allah cek malaikat. Nya pintu surga temuka aya tulak, ngahuleung gitu. Diinget-inget baheula pernah tas daharan cenah gitu. Di sawah hayang nyeuhil hese nah tali pagar batur dicokot di hiji cokot gitu eta teu asa mokaha pirandan tali pagar nu batur dicokot ceuk urang mah make haramnya tapi ingat panu batur itu teh pagar batur talina anu batur dicokot teu bebeja ngaran-ngaran nyokot anu batur teu bebeja maok tapi urang teu masa maok pake nyeuhil beres buang gitu ceuk malaikat teh tah eta anu jadi tulak teh nah, hon pake jeung teh apa nu batur. Eta teh cacakan tali sapager kawan jeung pagerna dipaoknya. Oh jeung pagerna dicokot. Eta eta mah komo sok panggulan kitu mah. Nu matak ahli supi mah istilah sistem ngalasuluh ke kebon batur. Rek naon ke kebon batur maok tah mah. Itu cenah ada garing da ceuk hukuman nu garing nu baseuh nu batur. Nu garing nu batur, nu baseuh nu batur. Ngan urang masuk asa galib pedah pangpungna ala gitu nya urang teh gubrak gara-gara aya ge ceuk keterangan lamun jalma ngajual kaina kai baseuh tah anu garingna mah teu kajual milik nu boga kai kitu eta mah ceuk dina patul moin lain sakur kai anu garing nu urang nu ka di ala pangpung batur teh beak eta teh susah nyata ari geus biasa mah nya tapi keuna lah da geus biasa utak-atik kitu mah didokeun ku urang gosok peribahasa jalma teh saha ngalajukeun galangan dewek goblok teh lah tong kitu namanya ge osok anu batur silih didokeun atuh itu antara dinteningan silih didokeun kitu nya itu siga teu pira barang leutik tapi ngahalangan nya kitu deui dina ibadah siga leutik tapi buating eta nu mah taksim kuring bingah tadi make aya program kitu sok da kamanfaatan mah kesararea mun bisa mah tamahan deui ka itu nama
lumayan ya lah mun sadekah 100 orang kali 200 ribu sabulan hitung 1 tahun sabaraha hitung 10 tahun sing gadi cara batur atau cara Cina ngitungna kayu tuh puluhan tahun ke hareup nyeta ri urang nyeh sakitu geus entong tuh lapur ari geus entong mah itu kembali segala perkara termasuk rumah tangga ibadah urang segala perkara inget dina hate deui iwati rek neangan karidoan jeung padol ti Gusti Allah geus meunang ridho Allah geus meunang padol Allah urang genah hirup kajenting di alam dunia segala teu boga nete semplek lincak semplak imah leutik bari ku bilik salaki usaha kana keusik nu penting pamajikan apik bari resik ka Allah teu musyrik pas giliran sare ti peuting sing calakatak sing cilik kitik itulah rumah tangga nu asik kajenting imah gedong sigrong dihareupeun balong lauk sing kolongkong ari salaki jeung pamajikan pagawean ngan ngabohong di mana pas ya goreng patut bahasa anjing jeung bagong pas giliran molor diadu tongong itulah rumah tangga bedegong mata kitu we urang mah tawakal ka Allah istiqomah ka Allah sabar ka Allah niatna ka Allah jeung ka Rasulna sangkan menang buruhna ti Gusti Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lahuma fi khair. Allahumma barik lahuma fi khair. Allahumma barik lahuma fi khairin. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryata khususan kampung karya bakti aminata wa salamata indaka bihaitsu la yadkhulu ahadun minal musyrikin wal kafirin wal munafikin wal hasidin wal dzalimin bi barakati mujizati Qur'an azim bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sakitu anu kasanggakeun kirang sang langkung hapunten anu disuhun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.